panjenenganana Arab Quraisy bangsana. Kan tadi Kang Ustaz Dang lalakon Tarsan. Ayo kaji mah lakon Tarsan eta teh. Ibu apa tuh si Tarsan? Nyair habrok lah urang. Ngan apa teh dina film si Tarsan sok make baju tara. Ya urang ngagambarkeun si Tarsan teh nyaeta raja na hutan. Pak Amprok jeung mahasiswa tiluan sasalaman yuk cenah euy ceuk anu tilu ieu sama memangkat urang ayeuna kaleuweung persiapkeun mawa kekeran mawa bedil mawa peralatan anu komplit sabab urang rek kaleuweung nya ganjangna carita ganjang ame tereng geusah Amprok jeung si Tarsan sosobatan ceuk si Tarsan ayo nya naon bae kaulah cenah dibere hayang naon begitu ieu nu tiluan mangkat kaleuweung barang di tengah leuweung aya anu gorobah burubah eta kucar kacir lumpat teu eureun-eureun ari geus jauh nyarita we ari tadi nu gorobah naon teu nyaho cenah pan urang bawa kekeran aya barang dikeker ternyata anu gorobah teh lain naon kadu urang borong alumpat sore kadu geuningan take macana lamun gorobah teh entong naon barang kadona gorobah teh disamperkeun sore